Kehidupan zaman ayeuna mah riutna kana sira asana nya euy. Permisi, permisi, Ada tamu, Kang. Heeh nya. permisi. Aya calon dewan, Kang. Mangga dia, Bo. Mangga, Pak, lebat. Yuk, payung disimpan di mana ya, Kang? Palih dia ya. Bo ku abi bo payungna Pak. Punten. Mangga cari Pak, mangga. Ngimpi naon abi wengi nya euy kalau aya kasumpingan calon dewan eung. Ah, biasa bae, Kang. Abdi ge sami rakyat biasa. Man ka dieu teh kahiji, abdi teh maksana bade silaturahmi ka akang teh ka nyai. Kanggo saterasna ieu hatur lumayan aya bingkisan ti abdi kanggo akang sareng nyai. Alhamdulillah. Mangga nyanggakeun hatur lumayan eta ti abdi, tapi punten teu kenging pajarkeun nyogoknya. Oh, mohon, Pak. Nampi hatur nuhun. Tah, ayeuna akang sareng nyai kedah dipoto kanggo dokumentasi. Kang, rek dipoto. Ayo tuh. Mangga Pak, mangga. Tah, hatur nuhun Kang tos kenging fotona nya kanggo dokumentasi. Ngan punten eta ku abdi bade dicandak deui. Har, Pak. Kapan ieu tadi Kang ge abi? Maksudna kieu kan ieu teh kanggo foto kanggo dokumentasi mata ku abdi bade dicandak deui bade kanggo moto di nu sanes. Punten ka akang sareng ka nyai abdi malami nah. Calon dewan naon juga gitu. Tuh payung lagi tinggalin. Tah, tinggalin.